wa kaifa tunkiruhu ba'da ma syahida. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah waktu urang teu karasa. Ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban. Aya anu mikiran bae deuk datang bulan Ramadan teh ya. Aya nu mikiran awak, duh aing mah ieu awak teu pati sehat. Hayang puasa di bulan Ramadan. Deres keneh. Aya nu mikiran, duh urut balanja tahun kamari ge can impas. Datang deui Ramadan. Pamajikan geus ngagereuyeng bae hayang meuli kutang. Dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK, kontrakan can kabayar. Balik ka Lampung, di Lampung ge keur pailing. Ka Medan, ka Palembang. Mending maling bae di dieu lah. Motor maling, moal buat kitu bae. Macem-macem datang bulan Ramadan teh. Aya anu bunga. Alhamdulillah aing mah datang Ramadan teh senang. Kunaon emang? Kita subuh hudang-hudang jam 7:30 mantep. Tuh nu ngaganggu ngahaja bae nya ngunci maneh. Pamajikan lagi geus bingung, gateung mah eleh ieu mah. Ngerekeun gateung. Aya nu kos kitu. Aya nu bunga bulan Ramadan teh ya. Senang aing mah datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak eta bae nu kararasakeun. Ih bangunan nu karituna bae puasa teh. Dengkeun cak Kangjeng Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran. Beuh lain lalagan. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Beuh pohar aja. Antep tadi ge aya nu bunga deuk es bae. Nu bunga lantaran buka macem-macem. Nu bingung urut tahun kamari can impas. Aya anu di PHK macem-macem. Nu bener teh mah kabeh. Nu bener. Nu bener mah bunga kadatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh. Moal eleh ku nyambut ka bogoh urang. Mun urang deuk kadatangan ka bogoh urang, deuk kadatangan bebene urang, beuh sapoe eta mandi 17 kali. 17 kali. Gogosok dage make batu bangkong, ajur awak ujian. Tadek nyambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu. Ulah aya kokotor setik-setik acan. Bisi ka bogoh kecewaeun. Pokona mah deuk kadatangan ka bogoh poe Sabtu ti subuh mandi deui di samping mandi deui ngaca deui tukang hareup ngaca na ge teu cukup di hareup di tukang di kacaan
sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba teuing sesengitan edet jambut ka Bogor teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu eueuh ge diayak-ayakeun bahkan berani maling jang ka Bogor di warung di dulu tukang warung eueuh ieu tukang warung mah jeruk apel dicokot dipaling jang ka Bogor berani tak kos kitu teh pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal ka Bogor ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon teh pertemuan jeung ka Bogona haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual we tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan ka Bogor bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh naon kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual kan oh eta naon eta nyambut ka Bogor pohara jasa nege urang nyambut bulan Ramadan kudu ngalungan ibatan nyambut ka Bogor sebab ari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedengkeun Allah mah geus dijelaskeun as-shaumul wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mere ka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teh dijelaskeun ulah hayalnya pokona mah sia mah puasa bae tamah nu aing nu bakal males teh sia mah puasa bae kajeun bage subuh hudang maghrib no problem aduh asana kabeh mah lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modelan kene ngees ta bahasa Tangerang ngees ta perkaleran ngees di kita hees ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan kene hees bareup pada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib baca sunah teu make wudu bari rada peureum saeutik sholi fardhu zuhri arba teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikumsalam golepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar acai deui semua bareng sholi fardhu asar Allahu akbar likum brak deui hees udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak dage nya mah embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang isuk nonton TV bae terus datang ka zuhur nonton TV datang ka asar atawa aki-aki aya nonton TV bae teu ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun mah nyekelan tasbih ai mata kasih blon da eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu Cilong mah nu kitu nu neuleukeun paling nyekal nya mah lebih parah tah perbandingkeun sing hade urang puasa urang supaya rapi supaya mantep abeh
nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus. Ieu mah kudu yang aki-aki bae. Nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus. Geus cenah mah geus nyawa tamat nyaho teh Ramadan ge yeuh. Kabur dikubur. Kudu boga perasaan kos kitu mun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene bloon teh aki-aki. Tambahan bloon bin goblok teh aki-aki. Kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup. Duh deuk nyaan lah aing mah. Tuh, kudu kitu. Sambut Ramadan. Quran geura di mana tak Quran kuari? Di mana tanyakeun ka Incu. Incu Quran di mana? Quran saha? Quran aki nu kamari teh di luar kamari teh dijual. Sial teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh. Siapkeun Quran lah cenah kieu ieu geus teu bisa majahat. Geus teu kadeuleuh kayak kaca. Ya cenah atuh geus teu bisa hese balelol. Deuleukeun Quran teh kudu dibaca, buka, deuleukeun, beres. Ege aya Incu bah Malik bah. Paingan hese dibacana tuh Malik ieu. Sawa inget maca koran teh. Oh, budak ya kana. Bebeja ka babaturanana ka anak. Maka dia rampe jasa. Mobil dibalik kabeh. Mana cek Incu dan dibalik. Salah maca. Kanan koran anu dibalik. Ai kolot baheula mah kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan. Atuh moal bisa nyambut ke Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang dek datang lurah, teu nyaho eta lurah. Atuh biasa bae, orang pajar hansip. Biasa bae. Dek datang camat, teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana? Teu nyaho, atuh biasa bae, malah mah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh. Kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae. Tapi lamun nyaho, oh ieu bos. Di mana datang sok burak bere. Bahkan nyana nanya, ieu nu saha tanah, ieu nu saha tanah. Ukur. Mantap jasa ieu. Beli geus usia. Ai bapak aing mah teu jeung sit doang. Bos bloon di mana bos ge mah. Nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan-keberkahan waktu dihormat. Jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan, perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi, jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Bupati teh lain urusan aing teh urusan PJ teh mah urusan PJKA, PJKA kareta tuh PJKA mah. Urusan PU, tah ieu PU na bloon kabeh. Mun teu bisa bebeja ka aing atuh. Ku aing diurus. Pokona mah ieu urang datang ka nungtek ieu tah. Nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah. Lain bupati nu bloon tah si eta na. Atuh hajuna mapan kabehan. Pancen kieu haronas amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing. Nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing. Aju nyana teu boga duit menta ka dokter ka aing pan menta nyana teu nyahoeun pan. Ai tampiling bisa ku aing dia. Ye, waalaikumsalam. Kuda nih ragang tuh di mana? Tuh di nu sambungan teh ge. Atuh pan bebeja ka dieu menta jeung meuli eta jaga deui. Ya atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit kada. Aja pedal dah rusak. Yuh. Nganteng ngendong doang di mah. Atuh kaing ngabejaan ge kos kitu. Teu percaya didatangkeun ku jeleumana tah. Ditenggetkeun dicekal. Ieu sia urang mana? Urang anu. Ieu sia urang anu lain saurang. Lamun itu teu percaya, beusi bupati teu percaya. Tah rakyat sia tah. Bego. Deula itu nyana ti loka jalan apa ka mana sih? Leuleumpangan ka Bandung bae tah naon? Sambungan rapihan.
rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jangan ngaji ka dieu teh ngaguling tidak ieu kiai bengkak saya mah ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing juga gerget ka bupati namanya sial ka bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat ilmu urus politik ekonomi budaya dan berbagai keistimewaan nu lancar urang ngahormat ka nyana sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jas teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae heran berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantap bagus bae geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng geus PKI lah tetep bae unggul bae menang satan unggul kena Allah lawan ku sia Bung Karno moal pisah kajen ku kumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabeh geus dicerita gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae Soeharto bagus keun jore bae heran tah tangkal Golkar tah goreng bae aduh Haji Pudoli asup Golkar deh beres cak Pudoli ente aing mah duitna doang doang yang Haji Pendi lah teu bareres nah iya sambut di kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka berarti lain lalawara nah urang mah pokona sambut Ramadan oke bakal dicaritakeun minggu hareup jadi bakal syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan waduh ngabesa sial jasa aing ngabesan ha coba nyana beratan ke Ramadan teh beratan ka ngabesan coba aja iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga ku ngahormat na mapag bunga di papag Ramadan haram ka neraka mata kemun aya jelema bunga jasa dek datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeuraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan pae surga lantaran geus bunga jasa dek datang Ramadan can kabur Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan pae 5 poe deui surga nah maningan pae ta meme Ramadan maningan datang ka Ramadan cak aja pene puyeng aingnya gitu tuh bahasana model nu kolot mending pae lah sakjana lah teu puasa tapi sorga kan mantep aduh tetep atuh pae mah janu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar dek datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan tanyakeun lah ka diri urang aing si bunga tante dek datang Ramadan jabongan awak sia mah ku tolol-tolol teuing teu bunga teh sia mah lapar sakana nyawa sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ka jam 11 bae ajuna rapet beuteung ju batak kiceup
eta dirinya doang taing mah teh teu kuat teh. Aduh. Mangkali keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaranna. Makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana. Jadi kudu karasa lapar mah aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kos teu puasa kan. Ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat. Angkat lagi. Kuna aja puasa teu kuat ya saja. Pulpen kudu alanya. Sama lain puasa gering mah. Tah makin karasa lapar jeung dahaga makin